lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas ya Anasu he Anas cek Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran di akhir zaman manusia bakal nyariin kota nyariin perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran Sanyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota perumahan ke dijieun kota wa inna misron yuqalu laha al-basrah awil busairah aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah seperti kota Busairah seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cek Kangjeng Nabi nyana mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah lihat jeung ahli-ahli toko nage geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awamiri pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurus nage geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing ade ulah loba asup kanu kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kararitu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun warosafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ke orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal Senin barang keur beuting dihitung-hitung dibolak-balik pan jadi minggu atuh jadi kebenaran poe ieu keur minggu itu teh diumumkeun jadi poe ieu teu puasa alhamdulillahirabbil tarolah udah puasa alhamdulillah tadina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu ya tanggal hijina sakali deui poe minggu dibolak-balik dihitung masya Allah aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna kula neuleuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae ternyata horeng ayeuna tanggal hijina minggu geus minggu Senin Salasa jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng
aya nu nyieun Senin eta akhir teuing sebab ijtima'na barang meunang teh Sabtu di mana Sabtu waduh barang malam mingguna 3 darjah jadi tadi penting teh 3 darjah berarti tanggal hijina ayeuna sekali deui tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah imkan ru'yat jasa jadi lamun tanggal hiji na ayeuna lebaran tanggal 10 berarti minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang peutingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung setiap lebaran diawali ku puasa lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan lebaran Idul Adha lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senenna eta adalah Arfah poe mingguna minggu hareup berarti tarwiyah sunah puasa 2 poe tarwiyah jeung Arfah nu leuwih bagusna puasa teh di tanggal hiji ayeuna ye nu bagusna mah bab poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji mendak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura sakabeh dosa ku Gusti Allah nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae tegok dahar teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa ngan sanajan urang teu puasa kula ge teu puasa padahal mah nyaho ngan teu puasa nu mentek teu puasa ya rahasiahan akur cenah tu moal aku rahasia nu jelas mah urang ku ari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir eta bae macana ulah loba-loba 10.000 siapkeun tasbihna ayangnya coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa main geus kolot geus 70 umur ye
tahun 65 bawa mal kapangide jeung tanggal hiji aing asana aduh ieu tinggalin puasa guys kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir eta bae geus nah khobar diceritakeun ana Musa alaihi salam gol ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi fa'alimni sayan aluka bihi coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa saur Gusti Allah ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min dzilhijjah qul la ilaha illallah di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal hiji ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka kuring bakal nohonan nyumponan ngaijabah kana kabutuh anjeun sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan tapi cak Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi kullu ibadika yaquluha tamasa kabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge cak Allah ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadzal ayyam marah la ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab langit 7 lapis wal aradun bumi 7 lapis di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang ku urang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang tanggal 10 ta eta la ilaha illallah Kangjeng Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari tan ka imah langsung ngonci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji suka kamar pleng keluar ke asar atau zuhur asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui maghrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe ieu aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin aya saat-saat rit saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin baca komo ayeuna mah masyaallah
lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung meureun ngarobrolnya ge cenah urang barari itu bayu cek jabongan ngararedit bae jelema itu nya mun ngadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya gutar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayeuna sakitu kula meunang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun mun kahisap sampai ka jantung nah ieu menurut ahli kedokteran teu dilah tapi nyatana memang kitu per harina terutama balita atau di bawah umur nah ieu terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan itulah keayaan Yogyakarta maka minta permohonan keadaanan jang sa Yogyakarta mah adik kula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar dibere talaleger dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah ninggalkeun ladang ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin ku ayeuna sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui ulah nu asli ulah nu anyar nu urut bae nu anyar mah hoop urut bae aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dieu di pesantren kemudian dikirimkeun ka Yogyakarta bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pesantren adik kula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna iyalah nu boga atuh 5 cokot hiji nu boga 4 cokot hiji kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kadeke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari tah sakitu ya adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin mun ngadenge ieu ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan beunana tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuhna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta
judi luar biasa, mabok, pahara jasa. Iyalah ku Allah teureun-eureun ditegor jeung ditegor deui. Masyaallah. Tak lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anasu he Anas, cek Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota. Nyarieun perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Sanyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota, perumahan ke dijieun kota. Wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah. Aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal teak ku ari mah geus ningali urang di urang teu kitu citra eta teh alana ala Roma, ke Roma-romaan teh kos kadaritu teh. Sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh. Kos ayan belah ditu kos Paris. Aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel, Cipanas Bogor, Cipanas, Cianjur, ala Israel, sama Yahudi. Model teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan, teteh kos ka ditu terus we. Eta geus dijelaskeun ku Kangjeng, inna misron yugolu lahu al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama. Dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng Nabi. Brok tuh jagong Cikupa, citra kadeuleu keur ngagebegan meureun. Make anting gede di dieu bukda beureum sabelah. Deuleu we jablaeun aya tuh. Eta geus kacir. Allah karim. Oh masalah. Mundek jeung danana dipersilahkeun. Eta engke direkrut, kemudian dibawa di pakaian, kemudian naon bae gitu, kemudian mundek peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa. Leuwih bagus jasa ke saurang 100, nu 50, nu 10 dihijikeun mah jadi gede. Ngabantu 1 juta orang teu boga atuh milu bae urang mah ye 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana. Doa na beureun timbal balik dati ditu ka urang luar biasa. Jelema anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teh kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh kitu tadi akhir zaman teh kos kitu bakalna. Kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhaltaha anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cak Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah liha jeung ahli-ahli tokona ge geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awami ya pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah
tanahna geus dibatas, kemudian pasarna geus puguh nu boga, pengurusna geus aya, sing ada cek Kangjeng Nabi fa iyyaka, awas sing ada ulah loba asup kana kos kararitu. Ulah sambarangan cicing di nu kos kara itu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi. Kunaon emang cak sahabat? Fa innahu yakunu laha khosafun wa rosafun wa qadafun. Engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang, digempakeun. Ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa. Ku Gusti Allah bakal dihujanan batu, bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah. Cek sahabat, apakah kota-kota eta doang? Cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang. Akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa qazafun rosafun khosafun. Qazaf di manaan rihun syadid, angin anu dahsyat baliung meureun. Wazilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat. Qadapun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina Gunung Merapi konon lebuna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debu. Masya Allah, bahkan ke Bogor geus datang, Banjar geus pohara geus datang. Sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta. Di Yogyakarta ana hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug. Wah, geus ambalaya. Kuari deuk kumaha. Nah ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah. Digiringkeun ku seudeu, digiringkeun ku batu. Yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau dzatu hamlin hamlaha. Kiamat eta kos kitu. Jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna, jelema anu keur nyapi tinggalkeun anakna, jelema anu henteu mabok tapi kos mabok luyar kaulul digiringkeun wa mahum bisukaro. Kiamat eta kos kitu. Lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema. Bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu. Mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah. Mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh bra 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah. Tafsir Sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500. Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu. Ti peperangan, ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus diguyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa. Cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti. Kadenge ke gempa di anu sugan tobat.
kadenge deui ku angin sugan tobat, kadenge deui di hujanan berbagai siksa, mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Jadi teu 100 tahun deui, teu 100 tahun deui ieu kajadian nu dahsyat Kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul di Amerika, puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut. Di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kamari anu ngaku nabi. Garut. Di Garut di Bandung aya nu ngaku nabi. Di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi. Jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula urang Leles. Isin ngadengeun ge. Di Leles aya kadu gitu kolot-kolot ngora bae. Kadu ngora. Eta geus aya nu ngaku nabi, masyaallah karim. Nya. Ieu ucapan Kangjeng Nabi. Urang mah ngaji hadis atau meureunan jang ngaji naga mingguan ieu teu kukula dicaritakeun ala kadarna beta. Innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron. Di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota. Wa inna misran yuqalu lahul Basrah awil Busairah. Dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah, model Busairah, model Roma, model Paris, model Israel, Prancis, kitu Spanyolan, Amerikaan, geus aya bukti kuari. Bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi pas jasa kuari. Sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya. Awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi. Bisa khaifiha tanahna geus dibatas. Sing hade wasukiha pasar-pasarna sing hade. Toko-tokona sing hade. Awamir-awamir pengurus-pengurusna. Sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya, ulah loba asup kadinya. Atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi, malah kadarinya. Diulah-ulah ku Kangjeng Nabi, ulah-ulah nu rame, dipuri bae dipuri ya, deuleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring. Macet. Encan di Citra mah, encan di ditu di Serpong, Gading Serpong. Encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain. Wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu karu daratang kadinya. Ti Mauk datang ka Puri, ti Kukun datang ka Puri, ti berbagai teh kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang. Geus puguh ti Jakarta mah saanu nita jeung deuk naraon kadinya. Wallahu alam. Wallahu a'lam pentingna digelar di dinya teh perzinahan. Mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae ialah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, poin kedua etalah poin dihampura Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam numantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini. Saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakicep oge. Gede jasa ganjaran mulai isukan. Tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan disalajan bari puasa baca bae. Jadi lamun 10.000 sapoe
namun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh ka sorga jasa teh ka sorga jasa teh poin katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana paminta kanjeng Nabi Zakaria alaihis man shoma zalikal yaum sahaja lemah nu puasa di poyan katilu istajaballahu doahu bakal disubadanan doa. Poyan kaopat al-yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam tanggal 4 bulan haji lahir kangjeng Nabi Isa alaihis mendat man shoma zalikal yaum nafallahu anhu al-basa wal faqra jelema nu puasa di poe kaopat bulan haji bakal dilengitkeun putus asa bakal dilengitkeun fakir bakal dilengitkeun kasusah puasa urang mah poyan kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam kangjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik jeung tina siksa kubur penting sekali keur promosi kangjeng Nabi supaya urang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh sagala supermi kiai promosian partai teu bagus sama kiai cilaka teh kiai kos kitu kiai mah ulah promosikeun bangsa urusan partai urusan bangsa perduniawian akhirat bae kieu mah aya bagian-bagianana yang propaganda urusan nu kos kitu mah betul bae nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona mah lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus teh mah kiai kos tah ngadakwahkeun mah cara Kangjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan urang di alam barzah terus alam mauqif mahsyar terus ke alam akhirat. Poean kagenep dina poean kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'azzabu ba'dahu abadan jelema nu puasa dina poean kagenep ku Allah bakal dibere dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga kunyaah-nyaahna fala yu'adzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake kanyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh allazi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man shamahu aglaqallahu anu 30 baban minal sahaja lemah anu puasa di poean ka-7 pokona mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal asri fatahalau 30 baban minal yusri dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poean kadalapan dingaranan poe tarwiyah nayalah man shamahu sajelema nu puasa di poean kadalapan disebut poean tarwiyah utiya minal ajim ma la ya'lamu illallah bakal diberi ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah usuku gede-gedena geus bae Allah bae du nyaho tarwiyah mah kos kitu. Poean arfah poean ka-9 al yaumul ladzi huwa yaumu arfah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu puasa di poe arfah eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup entek urang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan eusian tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 yahir tanggal 10 eueuh deui
paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba illallah ta'ala min iraqatid dami. Teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih. Urang boga duit gua hari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang kaharep. Boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggaek kalawan aya naon gitu nu ka dieu teh ngaranna tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nurada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli supaya mencit kurban dibagikeun ka fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bae plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmat anu luar biasa. Wa inna damma la yaqau minallah bimakanin qabla yaqau minal ardi. Eta getihna sabenerna mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat. Begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana. Tak fatayyibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang ulah aya naon-naon urang mencit kurbana lillahi ta'ala. Ayelah sakali deui urang naon gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur meujeuhna dipuji ku Gusti ditingali ku Gusti ditongton ku Gusti ialah mencit hewan. Urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureun jaga nomor kadua ku ayana urang mencit kurban mudah-mudahan we balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nu keur meujeuhna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum poe lebaran datang ka tasrek ka ditu nah iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi munding onta tujuhan atawa embe sorangan ku hayang-hayang amat mah tapi na urang teu boga duit hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas. Ayam jago gitu boga aya ge bebek ge masalah. Bebek ge cenah ye mah teu boga ya piit bae. Manuk piit bae meuli nu leutik. Aju kasahakeun cenah kieu piitna ka fakir miskin keun atuh. Sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan habak. Ulah hese-hese geus. Nya nu korban nya nu ngalebok masalah. Aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah. Dikeun ka anak habek bagi 2 saring sapotong. Sapotong anak sapotongnya niatan korban. Tuh gitunya luar biasa. Urang mangan sakadar dielingan ye Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 poe lebaranna urang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan urang mencit hewan niatna lillahi ta'ala. Urang nuluykeun pangaosan urang cek musannif wa yajibun mughlibil balad wajib dina merena apakah ka pamajikan ka keluarga teh kudu make lalau kaprahna di eta nagara
lantaran lamun urang dahar sangu doang mamacet jenting sangu nu hebat ge macet bae hese bae tah teu kateureuy bae teu kateureuy geus kulantaran dibere sangu doang teu kateureuy diwajibkeunlah make lalauhna kumaha kaprah di eta nagara bagi eta si awewe wajib tetep make lalauh. Contohan kazaitin model minyak zait jang nyocolna samanin minyak samin nin jeung bangsa kiju-kiju atawa mentega-mentega tamrin jeung korma na ieu wayah talifu bil pusul beda-beda lalauh teh ku ayana beda-beda negara beda-beda cuaca ieu keur carita di luar negeri model tadi keur carita di urang mah di Cikupa lamun dahar jeung keju atawa jeung kitu nonton sok dipoles-poles gitu teh mentega atuh sarua wae malah utah tuh malah utah dahar jeung mentega di urang mah eta di luar negeri memang dahar teh jeung mentega ieu roti cocol ke mentega roti cocol ke mentega bangun nikmateun teh nurutan coba urang mun teu olap di dinya jadi ieu gol mantap nu mantap ki musannif ngajelaskeun udmu golibil balad lalauh kaprahna nagara geus lamun di Cikupa mah awewe potongan model si Sarwiti mah cukup dibere teri golang ge teri bae belikan teri habak nya nama teri kos paku ge masalah nya mah geus kena dilamotan geus tah eta belikan teri emang nya nama teh leuletik beukina teh nya nama ka peda belikan peda nya nama lamun dibelikeun peda teh waduh geus senyumna luar biasa asal geus kaambeut peda bae senyum pohara ka salakina peda bae geus gampang teta golib lah kumaha kumaha ngeunahna kumaha hayangna supaya si sangu teh asup ka jero beuteungna wajib teh kitu teh teu meunang sangu doang teu meunang bere urang beas si basak geus gara dahar atuh ayo naon mah naon ge coba paksakeun we teu bisa dipaksakeun ge cekeuna uyah ge ja eueuh ieu alah hese-hese amat tadi coba buka sungguh teh aing ngahuapan teu meunang teu sasalaki kos kitu teh tanya ku urang teh emang biasana saeur sok jeung naon cek nya teh ai per hari mah kornet Gusti Sarwiti ya aing nusuk ngadahar kornet mah ku aing kadeuleuh kulitna lemu ai sia mah pan ieu masyaallah dikaradak ieu potongan sama jangan dengan kornet hei kula mah saperlu jeung kornet bae di baheula ngana teu tersakaka tuh anak mangbalikeunana teu percaya aing tembang meureun sia mah dibelikeun teh tembang heuh ieu kornet oh sia mah kornet teh kos kieu aduh salah kaprah ieu budak ieu tembang teh pajar kornet kunya ya Allah ya Rabbi ya geus atuh geus bae kurang asal belikeun tah kornet padahal tembang. Nah, ieu kebiasaannya naon daharna tembang peda teri nasi nah iyalah sakumahanya na biasa sok dahar wajib kurang ditambahan lalau janggurang gorengna meuli bimoli aduh janggurang gorengna eta minyakna kudu dibelikeun sedengkeun nya nama kuduna osok jeung kecap beulikeun kecap beulikeun atawa kurang dialas bae alas ya besingan obrok teuing sih mah jeung kecap teh masa cetik tah sakitu bae sapiring leutik teh sore dibere deui bu boga kakak haram cek masalah pokona bae eta lalauna penting wajib wayak talifu bil fusul beda-bedalah ku sebab beda-beda masa
beda-beda negara sebab pusul teh ya masa aya opat dina ilmu falak masa rendeng masa kapat nah eta teh kos kitu tah berbagai masa beda-beda pan lamun keur panas geunahna kumaha keur tiris geunahna kumaha keur sedeng geunahna kumaha nah iyalah kitu naon ngaranna urang kudu memperhatikeun lalauhna seperti itu. Bahkan nurutkeun cek fikih mawayu qadiruhu qadin bijtihadihi nentukeun lalauhna teh ieu adalah teu sambarangan nentukeun tapi kudu ditentukeun ku qadi yufawitu baina musirin wa ghairihi jeung kudu ngabedakeun qadi antara nu sugih jeung lian nu sugih. Qadi teh eta adalah panghulu. Keputusan setiap kabupaten aya qadi, mufti qadi. Nah, iyalah anu memutuskeun jang nangtukeun lalauh terhadap si pabajikanana, ieu keputusanna kudu ku qadi. Kualima kecamatan di kecamatan teh aya KUA tah di KUA teh aya panghulu tah panghulu teh tugasna lain sakadar nikahkeun doang malah nikahkeun mah tugas dina agama mah mencatat doang mencatat masalah ngan anu jelas nama jang nangtukeun urusan lalauh nama tah panghulu amil teh kudu nangtukeun kang daratan kadinya teu amil nu datangna amil kudu mencatat siapa nama Agus. Agus kenapa dinamain Agus? Lahirnya bulan Agustus. Oh iya. Isinya siapa nama? Octavia. Kenapa yang nama Octavia? Lahirnya Oktober, Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ini siapa ini yang di pinggir? Ini Desi. Kenapa dinamain Desi? Desember. Sekarang itu babari jasa. Iya nu lalaki ngaranna saya. Iya Pengki. Pengki teh ka kota mah jadi bagus Pengki Suwito. Jadi urang mah Pengki Jore pan eta. Kos Maryam teh lumur embung barang ka kota mah jadi Maryam Belina. Tah. Ieu ku amil teh dicatat. Pendapatan sabaraha sia? Agus. Pendapatan gula sapoena 1 juta. Hah, 1 juta? Hebat sih ya. Kuala teh ya atuh cenah. Saya bukan kula mah pemborong. Oh, pemborong. 1 juta sih, 1 juta. Boga mobil, mobil mah apaan sang kredit. Hasil 1 juta, mobil. Takur ieu sia ieu. Nu jelas. Nu jelas kula pendapatan sapoena 100.000. Di mana ke mung sia pabrik. Pabrik mana? Di Cinglu can anggeus pabrikna dia. Geus nyogok kula 3 juta tapi can asap sebenarnya aku itu. Kasih sia nyogokna, aya urang teureub di dinya. Aduh, masyaallah. Ya 100, wae, 100.000 ya. Berarti ieu tarapanna ieu tarapan kelas menengah yang di lembur mah 100.000 sapoe. Nah, berarti sia ieu mere lalauhna ka pamajikan botan. 100.000 kan namun kurang dicokot 50.000 dibelikan ke botan teh nu di kaleng teh naon ngaranna sarden eta wae varias we sok aya teu tukang sate nu dipanggul teh budak leutik teh aya eta we sate orok eta eta ditangtukeun ku amil teh masyaallah tugas amil teh kos kitu lain nyokotan duit nikah tugas amil teh kos kitu tah nangdut ngabeberes nagara mah kos kitu masyaallah makin loba jelema ayeuna di Indonesia makin palalinter urang ngadenge keluaran Mesir Misro di jero keluaran Australia, Amerika, wah macem-macem, Madinah, Mekah. Ngurusan haji bae ieu teh ararang geus datang ka kuat. Lantaran di luar birokrasi eta loba nu milu, DPR ku ari milu, KPK ku ari milu.
Aduh berbagai instansi teh milu ka haji gubernur geus puguh bari lu baheula mah atuh geus bae birokrasi haji jadi jelas kuari mah marilu akibatna bisnisna keterlaluan jatah-jatah baku abri jatah-jatah kitu DPR dijual ka jenting 10 juta 7 juta deres mun berangkat Pak kuari 12.000 jamaah haji numpuk di Jakarta teu berangkat. Wallahu alam bakal kumaha nasibna. Kemudian tina kitu paspor kitu umal anu tadina ngeunaheun teuing ngomongna sabaraha ribu nu kuari teu berangkat. Kemudian plus anu tadina tambahan-tambahan teh babari kuari mah hararese numpuk kuari kula ge ditelepon ku salah siji jamaah di Bandung geus diiring ke Jakarta cek dina doana bae kuari di mana ieu kuari di Cililitan pan deuk ka Mekah di Cililitan ieu mah bisa naik bahagia sia mah atuh ka ditu lain naik buruk kapal ka ditu naik bahagia balik deui ka Tasik ieu mah ieu cek nya kumaha nasib bae geus diiring isin geus kuari di Cililitan keur ieu urang Ciamis deuk ka Mekah ka Koronjo heula urang dieu ge tilok ka Koronjo nyana ka Koronjo di ditu masyaallah ieu nanaonan ieu Indonesia kos kieu di dinya aya profesor di dinya aya doktor eta profesor jeung doktor dibabawa ku sia eta di pundak teu isin di dinya aya menteri eta teh kapan lain lalagaan digaji ku urang kan menteri teu becus kos kitu aca didinya teh kapan aya kitu naon ngaranna pengurus haji teh kitu aya Amirul Haji Anam teman dan lain-lain sebagainya eta teu ararisieun kuari ambalayah model kos kieu teh makin loba jelema makin palalinter makin amburadul mentak ditegor deui ku Gusti Allah ku siksa ditegor deui ku Gusti Allah masyaallah terus-terusan. Iyalah balikan deui wajib urang mere lalauh sebagai suami dengan ceuk urang mah dengan sanguna tur beda-beda sakumaha masa nu nangtukeun kituna dengan ijtihad qadi dengan ijtihad amir dengan ijtihad mufti atau KUA. Jadi kudu didata spesifikna anu luar biasa si ieu anu jadi berarti lamun geus ditangtukeun ku pemerintah ketika meleset nah ieu si awewe bisa laporan ka KUA teh suami yang telah ditentukan untuk memberikan nafkah saya botan ternyata dia selalu tembang lagi mohon perhatiannya kepada Bapak KUA ini bagaimana botan tinggal botan tembang lagi itu kan jadi bisa ngadawa eta kos kitu atuh gua itu bisa ngadawa Pak Lurah. Nah, mentek aing sakapeung mah hayang jadi bupati atuh lah ieu. Ditangtukeun we otonomi daerah cek urang teh. Ayo. Coba kumaha ieu syariat Islam. Asal moal kebal paling saminggu aing. Gus Dur ge teu kuateun ngomong aing atuh mah. Ah. Geus tinggal nu aya bae urang daroakeun mudah-mudahan bala leuner. Mudah-mudahan jala lujur mudah-mudahan bener-bener ngalaksanakeun tugasna lantaran nyana ge sarua aja hayangeun salamet di dunia hayang salamet di akhirat hayang berarti kudu akur jeung aturan minimal aturan demokrasi bae heulanan ulah make aturan Al-Qur'an ieu mah kadengena boro-boro di gubernuran datang ke menteri kalau di kabupaten bae budak ngararodokna poha jasa di mana nu aya keuyeub di kodok mah kos keuyeub kabeh pantungtung. Ya Allah ya Rabbi ieu urang mah sakodar bisa kitu bae lantaran dedengian unggal poe perkorupsian. KPK lain beuki bagus kuari beuki ngariweuhkeun jas. Dedengian geus pohara jasa kabeh dirundung ku bingung. Jadi lain deuk ngalaksanakeun aturan ieu teh. Bingung jeung bingung bae tungtung nama. Nah, ieu nagara urang kuari keur mujudna timimiti diangkat presiden urang datang ka kuari diawali ku tsunami, datang ka kuari gempa, terus teu eureun-eureun datang ka gunung meletus,
terus timiti pengangkatan wallahu alam ai kaitan atau nu mentak nu penting mah kakarak diangkat col tsunami datang ka kuari teu eureun ieu mah datang ka kuari masyaallah kula mah inget bae ka dongeng Kangjeng Nabi ketika paila di Mekah lahir Kangjeng Nabi subur masyaallah mawa berkah begitu cekcok diangkat jadi rasul aman nagara teh nikmat berteduh di bawah naungan Kangjeng Nabi ku ningali wajah Kangjeng Nabi geges tiis perasaan batin ku tiis-tiisna diajak berjuang teh daek taruhanana nyawa nu penting mah agama maju ngeunaheun aya naon-naon teh nikmat di bawah naungan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berteduh di bawah Kangjeng Nabi ngeunah ngobrol jeung Kangjeng Nabi fatwa Kangjeng Nabi nikmat teh eueuhna naon di zaman Kangjeng Nabi teh aman tentrem sakadar perang teh lillahi kalimatillah subur tadina jukut jadi jukut korma teu buahan jadi buahan bari masa balikna barang diangkat dur tsunami barang diangkat teh dur deui beliung diangkat deui ieu mah kabaehan bari lain presiden bae pengangkatan lantaran ieu KBG dibeli masyarakatna tolol atuh nyananda ondo atuh ieu mah nu tolol jeung nu ondo bae ngahiji eta jadi ge embung disalahkeun pan aing teh cenah nyogok ku sia kudu ditararima bae ya aing nyogok lamun ku sia ditarima mah teu moal terutama ka kiai pan kiai nan paling gede mah nya napa nyalahkeun ka kiai tinggal kiai bae irungna beukah heueuh nya mun aya deui mah aing ge daek tolol tak kiai nu bener bantah masyarakat teh bener kiaina ge atuh kurang bener mah bener kurang setik lah lamun 10 teh mah nya kurang benerna 9 insyaallah ya memang keur acak-acakan nih mah kuari ya Allah ya Rabbina ya wa yajibu mugolibil balad kazaitin wa samnin wa jumnin wa tamrin jeung beda-beda nu nangtukeun qadi dengan ijtihad wa yufawitu baina musirin wa ghairihi ya saja ngaran kula mah ngaran teh kitu harta mohon ai asli nama bakrun kurat kulantaran muriangan bae aju ka ahli hikmat aju kula diganti marta aju alhamdulillah kuari kula usaha pas barang nanya ka kiai titah usaha martabak aju kula jadi tambahan deui jadi martabakrun jadi ngaran kula martabakrun nu baheula teh bakrun dihijikeun deui lantaran kuari dagangna martabak geus ngaranna marta aslina bakrun ku sebab dagang martabak dihijikeun jadi martabakrun ja bagus ya tangaran sabagus-bagus sampai sakieu teh kitu nang dikolot ye dan siapa gawean ye dagang cilok jeung martabak teu laku jadi ganti kuari cilok aju penghasilan geus teu bisa ngomong ku kumaha kadang-kadang atuh kula lapar mah di dahar ku kula sorangan aya dahar iya siapa susah lain susah deui ieu ge muluk balik sieun kunang itu sok ditanya untungna ku pamajikan boro-boro untung cilokna eueuh ya hese ieu kula ge ceuk oh atuh ieu cukup bae sia mah teu dahar jeung uyah bae atuh ngan uyahna digoreng dagingan zetik ieu tahapan handap oh berarti masih banyak cukup bae jeung oncom nya dipais bae oncom ge uyahan geus zetik ulah make digoreng-goreng geus nyakeun ka pamajikanna asup eta oncom dipais teu asup lamun digoreng mah dicabean di bawangan terada deureuh ai dipais kitu masyaallah emang kurang gitu eta dibukana doang saliru cenah saliru jeung naon jeung nu dikaluarkeun isuk-isuk si aing ngomong jadi ditata eta penataan ya penataan tak amil teh kos kitu amil tah kelas atas teman tadi ge busir sugih naon teh
kena di negara eta teh, kemudian di daerah eta teh pertengahan mutawasit naon teh jeung kelas mu'sir miskin eta diatur taku pemerintah. Eta datang ka kos kitu tah urusan pemerintah amil kodi teh eta teh urusan nu kos kitu paling penting lantaran ke aya dakwa mendakwa. Ya Allah urang mah geus teu urusan teh kos kitu mah. Walahmun yaliku biyasarihi wa yasarihi ka'adatil baladi wajib mere dengan daging anu mantesan kana kasugihan jeung kamiskinanana sakumaha adat negara lamun didinya jelema na sugih teh unggal poe kudu meuli daging bae belikeun daging. Lamun memang ieu teh dua poe sakali atur. Lamun memang ieu saminggu 2 kali lamun memang saminggu sakali nah ieu wajib kudu mere lalau daging ka pamajikan hitung ieu teh perhitungkeun kasugihan kepertengahan jeung kasusahanana tetep daging mah kudu bae. Atuh cek nu susah teh berat teh daging ge kumaha. Walau kana taqulul khuza wahda wajabal udmu. Lamun teh mah pamajikan ku sangu doang ge ku sangu doang ge ieu teh cukup sabarna dagang teh nya dahar teh osok dipaksakeun. Cukuplah ku sangu doang ge tetep bae wajib meuli deungeunna. Jang kesempurnaan awak geus muriang mampan nyaho sorangan. Geus muriang mah nyaho sorangan. Urang ka pamajikan teh sia awas ulah muriang-muriangnya. Ye atuh meureun. Hai hayang naon sia hayang naon? Ieu mah hayang daging. Meuli. Hayang naon deui sia? Pedak meuli. Hayang naon deui? Jengkol meuli. Naon deui? Toge meuli. Sabalik dahar masar meureun. Tah eta teh tanya ku urang pamajikan, naon kahayangna ala kadar jang poe eta? Meuli besi kieu doang sebenarnya mah poe ieu hayang sate cek nyanangan kakak ieu mamarahan bae. Nah hileg-hileg bae sebenarnya hayang sate jasa datang ka nyeri ieu hatena ku hayang-hayang jasa ka sate teh dibelikeun ambuh cek sarege sih hayang sate sabaraha siap beakna sabaraha 50 tusuk beak kusarangan hah 50 tusuk beak henteu kusarangan cek nyana kurang kudu mah 100 innalillahi tanya kurang sih sabaraha hayo coba lamun senangeun hayang baso meuli somai meuli geus poh nya geus kesangan dua reotan senang pan urang deureuna ge aing deuleu siap poh sakumaha keboeneng ieu ya Allah tapi nu jelas lain kudu leuwih tetep Imam Ghazali nganjurkeun saminggu sakalimah bagi anu merenah rumah tanggana meuli daging. Jang naon eta hikmahna supaya otak anak engke bisa jadi cerdas. Ieu menurut medis daging teh mawa cerdas kana otak. Lamun jeung teri deui. Anak teh kurang cerdas otakna. Komo dibere hurang mah aduh. Geus bisa tapaul ka dinya teh. Otak udang disebutna. Lain tapaul tasaum teh mah kos kitu mah ngaranna. Ieu saminggu sakali mah tetep kudu aya daging. Kelas atas per hari daging, kelas pertengahan 2 atau 3 hari sekali, kelas bawah seminggu sekali kudu aya daging. Tinggal pamajikan apa geus balik ka tadi ngaji. Kadenge. Kadenge teu. Yang numpakanana doang. Sial saya kebenaran ieu. Haji pemajikan geseri bae ieu aduh sia awas ya ku aing teh. Aduh masyaallah. Itu memang kurang perhatian ieu salaki ka pamajikan dina napakah nu sabenerna mah kurang jasa di urang teh perhatianan. Lamun diperhatikeun mah atuh pamajikan ge nu mantak salakina hayang nyandung lantaran pamajikanna kurang bersolek. Nu mantak kurang bersolek lantaran teu dibelikeun ieu ku salakina. Tadi balik coba lamun dibelikeun ku salakina. Tah gincu pake ku sia saminggueun kudu beak. Oh bugi judi di namblang gue. Wedak beakeun saminggu ku sia aing hayang neuleuh sia terapi pake. Watuh di nampoled di.
ieu sedo sakit beakeun kabeh. Oh geus pohara kaluar teh ai sia kuntilanak naon ieu. Atuh saya kira beulikeun teh naon teh tapi hayang sarua jeung batur geulis atuh hese. Ka atuh putih ge atuh beulikeun LDL atuh beulikeun ieu tah. Ku pipi teh tah ieu mah meulikeun wedak tilok, meulikeun gincu tilok, meulikeun parfum tilok. Ai deukeut ungas ingus. Ka kunaon ungas ingus? Ai sangang bekadal jazis. Ai meulikeun tilok salah-salakina. Coba lamun ku salakina dibelikeun dah kayak dihareup bakal dicaritakeun. Belikeun dipake ku nyana. Pan salakina ge ngadeukeutana ngeunaheun. Waduh ieu asa di sorga bae sakina ieu masyaallah. Atuh majikan dikitukeun irungna beukah hujanna. Asa di sorga aing jeung bidadari ieu ngan ai bidadari mah jadi telok ngacai sakina. Hilalauh ieu. Ya, perhatikan bener-bener orang mumpung ngaji abeh orang salamet fid dunya wal akhirah di dunyana orang teh atuh sakinah mawaddah warahmah tentrem adem jeung pamajikan jeung anak jeung keluarga silih ridhoan pamajikan ridhoan ka urang-urang ridho ka pamajikan di akhiratna urang babarengan deui lamun ka sorga tuh babarengan mun ka neraka tuh ka neraka. Naudzubillah min sorga urang babarengan tuh gitu. Nah ieu sampikeun ka walau kana takulul khubza wahdah lamun ngadaharna roti doang keur carita di luar negeri tetep bae wajabal udmu wajib bae make lalauhna di urang sanajan nyana dahar jeung uyah ge jadi bae tetep bae beulikeun bae lalauhna naon bae ala kadar jang sore jeung isuk beulikeun jang sore jeung isuk beulikeun. Nah ieulah katentreman rumah tangga diperhatikan ku syariat. Nomor kahiji masalah pokokna kut ngarana ieu adalah beasna. Nomor kadua lalauhna. Nomor katilu bakal dibahas engke kiswatun takfiha pakaianana. Wallahu a'lam.